Ieu carita mung saukur carita fiksi karangan Kang Aan Merdeka Permana tina kumpulan Carpon Misteri anu jejerna kuring paeh. Ayeuna episode Cinta Gaib di Pananjung. Cinta Gaib di Pananjung iasana Aan Merdeka Permana dikutip tina buku kumpulan carita pondok misteri kuring pae. Sanggeus ngaliwatan 40 poe ti sanggeus pae. Di alam dunia ayeuna teh kuring jadi loba pangabisa anu sawaktu di alam manusia mah mustahil kapigawe. Kuring bisa nyaba ka mamana bari teu kudu tutumpakan. Lamun hayang bari teu kudu hayang datang ka hiji tempat. Rek tempat deukeut rek tempat jauh ku sakedet neta geus bisa anjog ka tempat eta. Mangkaning zaman keur di dunya kuring mah resep nyanyabaan sakur tempat di mana bae kungsi didatangan. Sanajan ayeuna eudeuh ngambah sagara keur naon ka hiji mah nyaho-nyaho acan jalana kadua lalampahan kuring di dunia anyar ieu mah kalolobaan kuring hayang ngadatangan tempat-tempat anu pinuh ku panindeungan endah. Maksud teh panindeungan endah zaman keur kuring hirup. Nu matak samemeh ngadatangan tempat-tempat sejen, kuring mah eudeuh leuwih ngaheulakeun ngadatangan patempatan anu zaman keur di dunia jadi tempat anu pinuh ku panindeungan. Kuring rek ngaheulakeun ngadatangan Palabuhan Ratu jeung Pangandaran. Naha make ngaheulakeun patempatan nu eta sababnya di dinya panindeungan kuring ayana. Baheula zaman keur umur rumaja kuring boga bebende anu ngaranna Suyanti. Lamun piknik sok ka laut ari harita laut anu dipikatineung teh Palabuhan Ratu jeung Pangandaran. Bisa jadi meureun harita mah kakara Palabuhan Ratu jeung Pangandaran anu kajojo jeung babari di ambah teh. Sanajan basisiran Cabuaya geus aya, sanajan basisir Jayanti geus aya, tapi zaman harita mah can aya jalan anu alus. Acan aya jalan anu lintas selatan. Mun rek mburu ranca buaya kudu tumpak elop ti Garut ka Bungbulang, engke ti Bungbulang tumpak ojig bari jalanna tarahal. Muru basisir Jayanti Cianjur ge karasa teu praktis sabab jalan antara Sindang Barang tepi ka Cidaun lalogak jeung taringgul. Hartina lalampahan anu babari jeung aman mah mun teu ka Palabuhan Ratu nya ka Pangandaran. Suyanti atawa kuring mah harita nyebutna Teh Yanti we. Tahun-tahun jadi bebende kuring. Tahun-tahun lain jiga nama, tapi leuwih ti 4 tahun. Leuwih ti 4 tahun mah teu pantes disebut tahun-tahun. Mani asa pohara jeung kabina-bina piraku bobogohan nepi ka sakitu lawasna.